Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya tiasa patepang deui dina hidangan warta Sunda nukakeun cakrawala Ki Sunda keur balarea. Dinten ieu Rebo kaping 8 Juni 2021 direncangan ku sim kuring Kanita. Pamirsa, aya sababaraha wartos anu baris didugikeun salah sawiosna nyaeta ngeunaan musibah anu nggemparkeun masyarakat dunia anu sumberna ti negeri Cina nyaeta virus corona anu leres-leres ngabalukarkeun terkendalana sababaraha aktivitas lingkup dunia di antawisna ibadah umroh. Pamirsa, pamarentah Arab Saudi ngeureunkeun samentawis jamaah ti luar negeri di sajumlah negara di antawisna Cina, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Indonesia, jeung sajabana anu disinyalir nunjukkeun peningkatan kasus corona. Pamirsa, anu dilakukeun ku pemerintah Arab Saudi teh maksudna kangge pencegahan penyebaran virus corona anu kacida membahayakeun. Pamirsa, urang sadaya kedah atos-atos ngajagi diri, ngajagi kesehatan, sareng menerapkeun protokol kesehatan supados terhindar tina penyebaran virus corona. Rupina cekap sakieu bewara anu tiasa didugikeun dina dinten ieu sim kuring Kanita ngahaturkeun rebu nuhun kana perhatosanan. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.